ngopi deh. Mantep lah pokoknya. Mang, orang katanya ya. Katanya naon itu ah. Lihat aing hayang beunghar. Siapa yang beunghar? Kalah sarua oge. Urang mah lain eta euy. Naon atuh? Hayang boga dua, urang mah euy hayang kawin deui. Gelo sugan maneh mah. Ayo atuh, urang boga kenalan, ngaranna Wah Deok terkenal di Kampung Puncak Gang Cangkuan. Ieu buruan. Iyalah, gaskeun. Ayo atuh gaskeun lah. Sugan we. Asa rada genah ya. Naon ya? Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Maya. Ayo, mana atuh hayu. Mana Oh, kebiasaan kalau kapal tuduh-tuduh. Sok atuh aya naon? Jadi kieu mah urang teh geus bosan miskin hayang beunghar. Sama seueur wae. Wah yang beunghar, yang naon beunghar? Ya hayang we atuh bah meni ulah. Ayo mana yang naon atuh? kieu bah, abi mah hoyong kawin deui euy. Serius ya teh, bener gitu? Gampang atuh, ayah yang gitu mah gampang. Terus kudu kumaha bah aya syaratna teu? Gampang eta mah Jang. Lamun hayang beunghar aya syaratna. Naon bah syaratna bah? Tah, ieu nu keunu teu ye. Mangga atuh bah. Gampang syaratna mah ka Abah mah. Bawa tahu 1 kilo. Nah bah tahu 1 kilo jang naon tahu? Teu ngarti atuh syarat eta mah jang Abah. Syarat nu kahiji teh keur maneh mah hiji kudu getoh salat jeung ngadoa. Tah nu kaduana digawe sia teh. Ulah seuri, tah bagian maneh mah Naon bah? tah kieu hiji kawani, kadua kudu gede bohong. Bener nu buku. Itu bener dukun teh. Apa itu bah? Yuk. Jang ari ka mana Jang? Bayar heula atuh. Balik ah bah. Balik ah.